Bapak. Dikasih lagi. Juga dulu. Seekor di saat Bapak Haja. Bapak Haja. Deui atuh deui. 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 Ayo sayang. Deui. Yusuf Gadaya. Assalamualaikum Bapak. Nu dipengker area teh. Diuk nare Ayo Bapak Haja. Atos siasa ilahara Goncang ku salaria. dikawitan Adina poe ayeuna manehna keur bahagia tepat poel gegeti. lagu apa lagi? Dunia asa dua dina poe ayeuna Panganten keur bahagia domba kuring tembak toel domba kuring dunia asa duduaan masih Domba panganten. Masih saya baca tayang ini baca. Pak Haja, hoyong nu pengkerna Pak Haja. Yang biru baca. Pak Haja hoyong nu pengker Pak Haja. Atuh nu tukuran atuh ah. Tarik. Ayo. Bakalan di desa batur aku di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya kenjaluna isi jadi masalah 2000 nempel isi jadi pita ulah turut siap Bapak Haja sabab domba kuring adik paraman kukuring ayo lagi Pak Haja. Seven domba kuring angon kukuring di paraban kukuring anak lagi tukang suli saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba du asal pajak kali di pajak dari pajak Papa Yunda yang Bapak Haja. kata saya ya galak-galak Domba teh dua, domba bikal dua Ayo lagi ngalobaan Ayo Pak. gagalan malah di desa batur aku di lembur ulah kaget ulah heran Ini di Palalangkar hei. nanya kenjaluna isi jadi masalah isi jadi wira ulah turut Bapak Haja. sabab domba simpi domba kuring angon kukuring paraban kukuring anak laki anu kuring domba kuring di angon kukuring di paraban kukuring Kemana? lagi anu kuring gala-gala mana cicisna cicis mana sawirna lalu nama domba du asal garu satu mang baik kanggo panganten